Salajengna bayanu ud'iyatil harsi. Bayanu ud'iyatil harsi. Ari ieu rek martelakeun pirang-pirang du'a panganten atawa du'a tandur. Du'a ngalekuy nya. Qala parantos ngadawuh Allah Ta'ala anu maha luhur Allah. Wa qaddimu jeung kudu ngaheulakeun aranjeun kabeh li anfusikum ka pirang-pirang awak aranjeun kabeh. Al ayatu ari ieu eta ayat. Ai qaddimu tegesna kudu ngaheulakeun aranjeun kabeh ma kana perkara yudakharu anu disimpen itu ma lakum pikeun aranjeun. Minas sawabi nyatana tina ganjaran. Katasmiyati saperti maca basmalah indal jima'i dina nalika ngalekuy. Wa talabil waladi jeung maredih anak. Maredih budak. Rawa tos ngariwayatkeun saha anna nabiyya kang sanyanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala parantos ngadawuh Kangjeng Nabi. Man sing saha jalma qala anu ngucap itu man bismillahi kana jumlah basmalah indal jima'i dina nalika ngalekuy fa'ata mangka ngadatangkeun hu ka itu man saha waladun hiji budak. Palahu mangka eta tetep ka itu man hasanatun ari pirang-pirang kaalusan. Bi adadi anpasi zalikal waladi kalawan bing bilangan pirang-pirang awak-awakan itu budak. Wa adadi ukbihi jeung bing bilangan katurunanana itu si man ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamah. Tos sakitu heula. Dina ieu katerangan musonif rek nerangkeun rek martelakeun pirang-pirang doa dina waktu ngalekuy. Doa keur panganten. Qala ta'ala saperti dina dawuhan Allah Ta'ala wa qaddimu li anfusikum. Kudu ngaheulakeun aranjeun ka pirang-pirang awak aranjeun. Tegasna mah ngaheulakeun ka anjeun teh kana ibadah maksudna nya. Anu disimpen keur ka aranjeun teh dina eta ibadah teh nyata ganjaran ti Allah Ta'ala. Nya saperti ayeuna ibadah teh pan loba nya saperti ngalekuy nya. Salaki jeung pamajikan ngalekuy tah eta teh ibadah. Kalawan saperti maca bismillah dina nalika ngalekuy tah. Jeung maredih anak menta anak gitu nya hayang ngarep-ngarep kana katurunan gitu. Malahan tos diriwayatkeun dina hiji hadis Kanjeng Nabi nyarios man qala bismillahi indal jima'i sing saha jalma anu ngomong anu ngucap kana lapad basmalah ya bismillahirrahmanirrahim dina nalika rek ngalekuy tah mangka ngadatangkeun Allah Ta'ala teh ka itu jalma hiji budak kalawan eta budak teh ku pirang-pirang kaalusan. Kalawan bing bilangan awak-awakan itu budaknya mun ayeuna hiji budak boga hiji nya tah eta teh misalkeun hiji kaalusan keur eta jalma teh keur kolotna gitu nya. Komo bari jeung eta budak teh jadi jalma anu soleh gitu.
anu turut ka indung bapa, turut kana parentahan agama ka Allah. Ta jeung bing bilangan katurunanana nya katurunan si jalma nya ayeuna lamun budakna 3 kitu nya dicatet 3 kaalusan gitu. Ta eta teh moal pegat nepi ka poe kiamah gitu. Dina hadis Kanjeng Nabi nyarios 3 perkara anu moal pegat nepikeun ka poe kiamah gitu. Nyaeta hiji diantarana budak anu soleh anu sok ngaduakeun ka indung bapana gitu. Ta eta teh jadi investasinya budak soleh teh keur urang di poe kiamah gitu, keur urang di alam kubur. Ta eta salaku kolotnya. Ta kumaha ayeuna ngajadikeun budak anu soleh, budak anu turut kana parentahan Allah gitu. Ta kumaha kolotna nya. Begitu hadirin wal hadirat. Kantun wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab.